Jika suara si Wangi. Mayang, Rudi, Jack. Eta suara si Wangi asa mikir deket. Wangi. Mayang, Mayang, Mayang. Wangi, orang di dia. Mayang. Kemana wae mana teh orang neangan manen nepi ka lieur. Orang ge sarua neangan maneh menelieur. Orang neangan tempat no ieu nah itu. Yuk. Gilenya kerja. Dah. Jack, mana Len? Aing udah ngasih Agus kumaha cenah. Oh, mana teh Agus? Sudah si Jack. Aing tes modal. Ini mana modal teh ka mana? Meni jauh-jauh teuing lila. Kurang meni capek neangan copet sorangan. Jadi orang teh geus teu kuat. Era aing ngomong teh. Coba kebobeng di. Ripuh pokona mah. Kedai mat bu beja, arek ka mana-mana ge, arek modal so naik naon. Kurang pan capek nih neangan, ganti ka mana? Teu jauh ieu deket tadi dinya. Gampang eta. Mikir teh mana teh sieun diculik we. Diculik ku nini. Pruk ngomong teh, beraku aing meni keren kieu meni kuat ganteng. Diculik ku nini. Teh nyaho ieu. Atuh da diculik ka kuranda urang mah. Naon selera teh randa siga aki-aki. Urang gadis atuh kitu lah. Pan bodina ge gede barohai. Pan ai gadis mah congkring naon begang ceking. Cemen. Capek latihan teh. Oh, karek tak kedeng ge aneh. Ngomong udang uak ke mana? Udang uak ke mana? Itu nak paling gampang dipakai deh. Penting lah non make topi siga budak ngora gaul. Gaskeun ayeuna mah. Gaskeun wah gaskeun. Beneran bulan Cimbayang teh bukan jimat. Kisah hanya inok ini mah. Pasti ini mana bulan? Ini mana sakti teh? Mang nage heeh nini urang teh sakti. Soalnya bisa nyihir daun jadi duit. Kiraku sih mayang dibere urang teh. Berarti nini teh pilih kasih. Mantakna udah percaya ke orang. Cimbayang ge icing-icingan ge jahat. Ngarebut si Agus, ayeuna ngarebut ini maneh. Enak orang jadi makin geuleuh kasih mayang. Kalau nini orang teh paling sayang ka urang enak mali kasih mayang. Nama orang yang diajar silat kumana orang nek dendam kasih mayang. Enak mah sabar orang sehat kena heula awak mana enak mah surang tempat neangan tempat istirahat we. Yuk. Ari maneh ka mana ujug-ujug eueuh. Orang teh buang air kecil heula, geus teu tahan. Jadi orang teh teu sempet bebeja heula. Aing ke mah bebeja mun nek pipis mah. Ai si Rudi jeung si Jack kamarana.
Gening teu bareng jeung maneh. Iya carita nate ayah ibu-ibu kalengitan duit. Jaba duit nanti ladang hayam. Jadi ku si Jack jeung si Rudi teh diteangan copetna. Oh, urang tadi aprok jeung jelema nu aneh. Sugan eta copetna. Soalna tadi urang manggi duit. Sugan duitna si ibu eta suganan. Heula tete duit si ibu eta copet anu diteangan. Ieu aya duit nama. Engke lamun aya mah si ibuna kekurang ge dibikeun duit nama. Emang karabaraha duitna? Tadi teh kurang dihitung tapi poho deui. Ningali coba eta duitna. Iya ya 310 ya. Ayo aya nama curang teh si ibu curang bikin duitna sabari susul si Jack jeung si Rudi. Ayo. Geus ayo aya mah. Emang lagi mana mah hobi lagi karanda tuh. Ayo. Curang nangan copet. Copet naon ieu teh? Pan nontonnya mimitina ceritakeun heula tuh. Kitu ku baturan teh. Ya, caritana urang teh ngudag copet jeung si Jack teh, mantak urang papisah gitu. Pantesan si Jack teh jeung maneh tuh. Rod, ai si Mayang jeung si Wangi ka mana? Ai si Wangi mah teh nyaho. Ai si Mayang mah ditunda jeung ibu-ibu. Tah ai ibu-ibuna teh leungit duitna teh. Coba duitna teh ladang hayam dia urang teh jadi karunya, urang udag we. Oh, pantesan atuh. Tebar maneh. Oh, itu yuk. Anu curang tangan budak ah. Si ibu teh kalau nyetan duit, coba duit nate ladang. Jack lain ya? Kayak ge urang anu ngomong. Eta mah jiga ngincer watano. Hah? Jangan lupa subscribe, like, share, dan komennya ya. Makasih.